Senangnya dalam hati. Senang banget atuh. Duit loba. Motor geus kabeli. No kredit. Menang meuli naoge cash. Yuk aya nama urang ka molen. Tanya budak teh. Dek. Ngawatu terus beres encan, siap-siap na. Urang ka mall. Yuk, urang ka mall. Mumpung loba uang, urang shopping. Dompet usahanya tapi bawa ke lawe oke. Anyit dengan duit gede mantap bawa Shopping ke tulus kemana? Punya duit mah. Kemana duit? Batu aing mah duit kemana? Aing mah teu dicarekan ku salaki. Aing mah naon bawa kantung atuh ada duit tinggalun mah eueuh cenah aya tinggalun di dieu. Aing mah atunya atuh dah eueuh aya ge cangcut. Dek ningali ieu teh tadi dompet mama. Abi eta naon? Abi teu bebeja dasian ngamuk mamahna. Naon tadi dicoo dompet mama? Terus Hilap. Ya, dicanak tadi dompet mama dicanak. Dipurageun. Ya, mana mah? Ya tuh ku masih ayah ngamuk. Aduh, aing mah. Tadi dicanak, ente tinggalin, tadi dicanak. Nya. Mana mah tuh kumaha nya urang kudu neang ka mana? Jam sabarahan itu pengawasan atau jam 4 karena setengah 4 hujannya siap-siap pengawasan itu bagian di Masjid Haji Koko. Dia lempangan milik tadi yang dompet bukan dompet tapi teuing duit nanti ngaya nih lihat kayak KTP ini kayak ATM. Iya duit nanya ini kabeh biru yang sabaraha duitnya jika lupa gitu di 2 4 setengah. Tapi lumayan lah daripada kia mah. Dia mah juga menang bulan ragdag ya mah lain bentang ragdag ya mah. Nya mengi duit, nya kerkieu di milik. Sepan lah. Larang teh sudah pakai naon teh
Mana itu budak teh? Budak pangadulan si berapa kok kata? Jadi itu jadi kamana nya? Budak geningan ieu keur si Duru. Ya, yeuh. Naon ieu mah? Bakalan dengan si Duru weh. Tiga batur tuh. Digawe naon nyar pagawean ngalamar naon ieu boga ijazah maneh teh. Mak bulan gitu nu gawe ge anu lobangang. Nganggur macul atuh nah. Supaya penting duit si Duru we. Nyicel teh saha eta ngalos lu. Eunah we si Duru. Pamangih mah ting mana pamangih sanu miceun jijik ya tong si Duru we katunangan duit. Boga duit di mana maneh mah? Ayam geus dijual. Soang geus dijual boga duit di mana? Nah, boga duit di mana? Kade menang mau eta. Sok eta wae pita ka anak teh. Tadi gawe mah buat teh menang mau. Kade mah mah. Mau mah yang dua. Ya tuh. Ai ka kalau turu kitu doa kayaknya ku masih geura boga gawe. Terus punya anak teh mah. Kok maunya masih geura boga gawe sing getol nya ya kumaha ditarimakeun nya. Jajak kalau ku khairon kasiron dek dibekal pangaosan ya duit teh. Marek ini pangaosan ya. Ini coba aduh. Sok. Oke heula entong. Untung mah. Artinya. Ya sudah duit mah jumpling we kalau kieu nya. Kenyakan acan bener duku duit mah mati. Pesiji, rek. Endokan pesiji, rek. Endokan pesiji, rek. Endokan pesiji, rek. Waleang mata sapi, boleton. Saya ketepean sahanya serem ki beungeutna kira tapi asa wau ngara ieu siti mana si Ece teh ya meureun ieu mah si Kece tukang dagang eta teh ieu teh sayur eta sayur hasem 150 tadi ku si emak jeung kakak dipenta itu dibere kalau tiap amekan Ais diberi duit mah jadi bagernya ngadoakeun. Aya aneh wae teh boga indung. Pake naon ieu duit aduh. Aturkeun atau jajankeun wae. Jajankeun we urang bere. Jajankeun we jajankeun we urang bere. Jajankeun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panas. Sudah habis waktu menggodanya. Aku akan terbang. Hari jajankeun asa dosa ini ada duit batur mending tanyakeun wae ke si emak mau etana gitu ngalusna tong kumaha gitu antekeun atawa dijajankeun mending balik ke duit emak. Kemana ya? Itu dicari kan Mana nih? Iya mana yang loket? Leungit di mana? Masih kan teu apa? Alah, warnana kumaha? Warna teh ieu pink kolot gitu warna teh. Duitnya sabaraha? 2,5 duit nanti. Nah, tuh jorok. Duitnya di mana? Tadi nanti rek jalan-jalan ke mall, itu mall. Atuh milik gitu mah.
euy keneangan ya oge sugan we atuh kapangi salana teh kira dompetna gara geus leungitna geus sababaraha poe. Untung asup kitu kita carekan ku salaki. Nya eta nanyakeun eta rek meuli minyak, meuli nu kitu aya tempo dek mayar urang teh Keun bae da mergeus cilaka eta mah urang da eta mah kacerobohan urang heuh keun bae sugana tuh isuk pake topangih urang teh. Teu da meuni Oh, wayahna kitu we cek mah da ieu si Neneng hayang jajan nih. sok atuh mah teh rek Meuli naon kemana atuh loket catenya aduh teh teh jaban nginyeum eta teh aduh. Ayo satu palai. Nah. Mana jeung hujan nih naon. Ya teh ulin mah Ulin pagawean. deui atuh gawe pengangguran. Ya, jar gawe. Mak, ari duit anu kamari ka mate aya kene teu? Duit. Eta 100 kamari bikeun. Nah, hajeng ditanyakeun deui. Si bikeun mah tanyakeun deui. Bener mah eta teh di Tamangih mah. Di mana? Di jalan kamari teh lempangan mangi dompet. Aduh. Boa teuing anu eta kamari teh aya nu nanyakeun da. Si Neng Siti nu ngomongkeun duit teh bener sing KTP na tinggal mun heueuh. Heeh, bener sih Siti. Wah, kumaha nu geus kaganggu kumaha tuh. Nu wayahna mah eta mah. Minta deui ku abi. Heeh, da geus beak aya mah kumakeun bae atuh kieu bae ayeuna mah. Heuh, matak jang. Matak ka mangi duit, mangi barang can disalabarkeun ulah maka diganggu. Komo jeung dibikeun ka main mana sugan teh heueuh he deui pamereng apa. Nya teh keun bae jang atuh enak mah kieu we. Duit geus kaganggu kumaha. Heeh. Oh eta loket bikeun. Hampura we kitu maneh ngomong hampura. Kusi ukuran listriknya ka si mah, kusi mah geus kaganggu. Hampura we kayak jarak saminggu mah kusi mah digantian kitu. Omat ngan isu ku diantar teh nya harunya. Meureun manehna ceurik balilihan kamari oge leungit duit deuk balanya barang di taun loketna eueuh. Nah heueuh atuh. Omat isuk antar teh nya. Ya mah. Ieu mah rajon buka duit pangih ye. Udah betul ah. Atuh pangi nah basa rek ini ka mall teh da jalan dieu atuh da nah ini kenangan iya dompet cuman we kitu pangi aya milikna keneh kitu Dompet tuh kumaha? dompet anu pink kolot cidikan geus sababaraha poe si leungit nama nang tapi atuh sugan we atuh kitu pas ngelewat ka dieu aya da jalan dieu cuman teh kitu Cek, kala. naon Dia tuh udah ketemu Cek dia tuh. rek naon Ya boy mangkukna Cek, dia teh manggihan dompet teh. Nah KTP nama nu Cek sih teh. iya teh iya geninganan ya Allah pangi Ya. nuhun Gusti ya Allah nuhun lah teh kita ada balanya gara terus gara-gara ieu na leungit ieu pangi di mana Ya eta mangkukna ti deket Bang Alib. oh paingan atuh da ieu teh dicocok ku budak atuh basa kamari teh cikira Dan hampura we Cek, dia teh. Eta duitna 100 kebancang. nah atuh lain bikeun ti kamari pan ieu aya KTP na kalaka dibancang kumaha Cek biasa Cek ke KPP mah Cek. kitu teh Ngan hampura we ngan cek si emak cenah tempoan we saminggu cenah ke dianterkeun. oh rek digantian gitu Heeh. heeh bae atuh nuhun atunya syukur ya oke Cek hampura we dia mah. mah mere eta da bongan eta geus dibancang Bae tuh. Hampura we dibaca. heeh kembae atunya kitu mah Bae nuhun kira. pisan ieu nya Heeh. bae lah heeh bae eta mah ari ada digantian mah ngan ieu hampura urang mah bisa mere eta da bongan geus dibancang urang geus kecewa nuhun atunya ieu dok balanya budak hayang cirik-cirik di kamari hayang Dica. jajan Hampura Cek. heeh bae